aja lu kapayun raya gak. Dadak ning abangku wong loroan obrolan bibisikan gelalaga dadesekan Watuang kabeh setuju dengan Asun bakal dadi mantu asusi AR harta bangga orang salemaning badan pula orangnya nak kelawar ora disangka milih jodoh beli padu siang kaya orang mandang harta lan bangga asal heman asusi AR ngurusi keluarga tidak bengi pada ulangan dodok ning abangku ayahna jaka wong loroan ayahna jaka bos jalan tol ngobrol bibisikan gelalaga dedesekan waktu kabeh setuju ning Asun ayahna jaka tak bakal dadi mantu Ari Aolin aya Aolin Cibenda orang mandang harta lan banda ya Parohendi aya Parohendi kapayun deui Parohendi pemangku hajat kapayun deui ngrati deui malah orangnya na Aoli Macidada Panumana bau mamaneng ayahna jaka bos jalan tol beresan kapayunan mana ayah jaka ayah jaka bagi dua tapi anu mana naik jak naik ayahna jaka bos jalan tol kapayunan ya Pak Kanut beda bengi padang bulan Pak Kanut dodok ning bangku loroan nuhun ya mantap Bapak Aolim Cidadang iya Bapak Kanut Parohendi asusi AR kumaha ngojayanana teh ima keresek kumaha ngojayanana terima keresek kapayun hula terima keresek alalalala hey burung ampur sigalayu teh ima keresek parang baklir bentang bidang iya teh kabar teh ima cerelek kemana teh ima asik katresna terima cerelek teh ima keresek aduh teh ima janji tiba maksud doyong aksan
Teh Yani beunang Teh Yani baju saragam ayo mi baju bandana saragam Teh Yani manehna Teh Yani keresek serelek sokis teh imah Teh karesek Yani teh yani anu banget Teh Yani Teh Ita ya Teh Ita Teh Ita atuh Ita Teh Ita teh ika pada nusa teh ika anu banget dengan Teh Yani anu gerenteus teh ika sayang hate kadudu Teh Ita Ita banget ika Ita indah teh indah anu mah teh indah teh indah anu bagus lah atuh teh indah pada usaha Mama Rohendi mana Mama Rohendi Papa Rohendi Mama Rohendi Mama Kohan goresan hate teh indah Mama Rohendi salawasna tanda tanya nah aya kene teh indah kadedeung kadinu Mama Rohendi ayah Mama Rohendi abdi nyaris Parohendi kalajuran nulisna teh indah sirikna Mama teh imah keresek sarana teh indah anu Mama Nur Mama Kohadat Mama hirup abdi teh Mama Nur Mama Nur pinuku moda jadosna Teh Indah teh indah Teh Imah sigana Mana wae teh imah keresek mutiasa sasarengan hadir bayaran kaulahan jua lu katebang angin ibu kemangku aja siga anu iya ngagupayan diriku Mama Tati boga lain sakali Mama Tati ana jala teh ulang-ulang deui kasalahan sami manehna teli Aolin sebentar tega-tegana kebosan-bosan ngumbar-ngumbar cinta teh indah keresek kaya puas-puasna kaliku ngagulkeun dusta lain sabarana lain dagowaneun asa bingung temanggil jalan teras saya teh indah saha nu ridoeun diduakeun ditilukeun hate kapanasan awak katirisan tapi rela pasrah sampai gagugulung masalah hate geus karancang tetep udara Baditia abdi pamit narimakeun cinta nu leungit ampunkeun rasa nu pait kaluhur langit abdi rela undur diri kubur pangharpan suci lapungkeun rasa kanyeri nanteun ati ajeun asa kirat ngalengkah ajeun abdi kalaboga arah abdi bulet teh indah anu mana teh imah keresek lain sakali ana jalan teh ulang-ulang aduh ampun kasalahan sami
manina tali ngajejer tega-tegana kebosan-bosan ngumbar-ngumbar cinta naya puas-puas kali ku ngagulkan dusta lain sabaranan lain dagowanan abdi buntut magi jalan mereka saya saha luridoan apun anu bager tete indah ate kapanasan awak katirisan abdi rela pasrah tete yang ada anu bager ate geus tarancang teka ubagaran apun Menitian abdi pamit mari mokeun cinta nu leungit ngapokeun rasa nu pait kaluhur nangis mundur kubur pangarepan nu suci ngapungkeun rasa kanyeri nangis hati ajeun asa berat ngalengkah ajeun abdi kalau boga arah api bulet tete indah anu mah tadi tu bogo tadi bogo bogo araya kafe tadi tu kumaha tadi kumaha sadaya pada bogo tete ima anu madi tete ima anu bager deui anu bager tete ima deui tete ima sayang duriwe aduh riwe riwe di dia sorangan pegang lain kurang dahar tete indah anu duriwe aduh riwe riwe di dia sorangan apun anu apun ganjar lagu kadi tu bogo kadi bogo raya kadi tu kumaha kasadaya pada bogo kalau itu yang aku bager kalau iya yang aku bela tete indah anu mah tete ima anu aduh riwe jiwa di dia sorangan pegang lain kurang dahar coba lu datang aduh dia sorangan pegang lain kurang dahar aduh riwe coba lu datang adik bogo bogo araya kabe tadi tu kumaha sadaya pada bogo kata ima yang aku bageun kata indah yang aku sabaran kata ima anu mana aduh riwe loba riwe aduh riwe ician sorang tete indah anu mah anu bager itu bogo kadieu bogo araya kabe adi tu kumaha kadieu kumaha kasadaya pada bogo anu itu yang aku bager kalau iya yang aku sabar tete indah anu mah kasih maneh kasih duriwe aduh riwe riwe di dia sorangan pegang lain kurang dahar aduh riwe loba kabogo tete ima anu bager apun anu mana tete indah anu sayang aduh bingung milih nu mana tadi tu bogo bogo araya kabe adi tu kumaha kadieu kumaha kasadaya pada bogo kalau itu yang aku bager kalau iya yang aku sabar
anu eta nya aku belana kasih manehna asli kumis duriwe aduh riwe riwe bikin sorang pegang lain kurang dahar aput loba nu datang heran kacida aput naon anu dibela adi sejak putus sama teh indah anu bager teh indah anu sayang pegang lain kurang dahar aduh loba nu datang mana lu kudu dipilih teh emak sayang teh indah sayang nu itu bager nu ieu manis aduh bingung pipikiran aya ganas ya pokoknya mana aput lu kudu ditampak nu itu ngajak jadikeun nu ieu mentang teraputuskeun aduh teteh indah teteh imah anu sayang aduh bingung dua nana pada cinta pada bela milih semua itu jadi kuring nu rayungan aduh bingung dua nana pada cinta pada bela milih semua itu jadi kuring nu rayungan teteh indah anu bager diri nandangan kesiksa gerio pikir alang layung orang wicil tanu samar asa cawalankan anjalan nu jadi rebutan antara dua lelaki sami mencinta ke diri salira rasana aput diri geus teu daya teteh indah akam micir tak salira harapan an ukur harapan nu akhirana ngana tinggal lamunan anjeun lalaki kuring lalaki pada mikah hayang miboga dirina iraha bakal laksana ada kembali kembang katresna teteh indah diri cilana pasti sarua miboga cinta pada mikah hayang turmetik hatina iraha bakal laksana Bapak rohen di pamangku hajat lu jadi jajeman diri naladangan kasihna gering pikir ngalang layu orang licin tanu samar teteh imah asa tawalakaya anjangan lu jadi rebutan teteh imah anu sayang sami mencinta ke diri salira teteh indah rasana diri geus teu daya akam micil ta anjeunna harapan anu mana ibu kanut disarengan ibu kanut teteh indah ibu kanut Mama Tati teteh indah anu bagus kaulah cepat gaya macam jual unta tapi kau sendiri malas usaha cerita sana sini lebah kau merata-rata pantang depan mata
ada saja cerita ibu beli tawan dah macam ular sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu macam kau nampak hantu kata indah. Cerita zaman dulu pakadu kedai tanah ia laga ayam bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang kau yang guna duit orang. Apabila pecah tembelan lari lintah pukang kau tak mampu bayar sekuk. Apa tajam oh amai-amai belalang kupu-kupu. Bayar duit aku yang semua kau sapu. Samping biri-biri ibu kanut kanu mana. Mana kau nak lari bawa duit itu kemana. Buai laju-laju buai sampai muka sana. Duit tu beribu semua entah kemana. Teteh indah sayang anu mana sayang deui. Nu bager deui nu sayang teteh indah. Kampung sing semar ilem. Rampung sing semar ilem. Kau nak cepat kaya macam jual unta. Tapi kau sendiri malas nak usaha. Cerita sana sini teteh indah anu mana. Patah depan mata ada saja cerita ibu beli kawan macam ular sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu macam kau nampak hantu. Cerita zaman dulu pakadu kedai tanah ia laga ayam bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang kau yang guna duit orang. Apabila pecah tembelang lari lintang pukang kau tak mampu bayar seku. Pang harap pang kok amai-amai belalang kupu-kupu. Bayar duit aku yang semua kau sapu. Sampai bere-bere awas dah datang lari jawab. Mana kau nak lari bawa duit itu kemana. Rampung sing semar ilem. Rampongi sing semar luar biasa.